Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana we ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 18. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta Samagaha. Ya anu nganggitna Bapak Ayat Rohaidi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina peuting-peuting kawas kieu pikiran teu boleh ngait ka manehna jalma nu dipicinta ku kuring ayeuna najan usaha satekah polah sangkan hate teu kabeungkeut teuing ku manehna tapi salawasna gagal. Hate tetep cuman tela ka manehna nu ditinggalkeun di lembur Banjar Karang bali geusan kuring ngajadi. Manehna nu sakitu taun nu geus kaliwat mah teu mangaruhan jalan hirup kuring. Memang karasa pisan bedana antara manehna sobat kuring jeung manehna nu dipicinta teh. Najan manusana mah ngan eta-etana. Jalmana mah teu ganti. Ngaranna masih anggar ti barang kuring kenal oge, tapi memang karasa bedana antara manehna bareto jeung ayeuna teh. Sanggeus dipicinta ku kuring. Bareto mah najan sakumaha lawasna oge kuring tetepung jeung manehna kuring teu ngarasa leungiteun beda pisan jeung ayeuna. Ayeuna mah upama lawas teu panggih-panggih teh kawas ayeuna upamana kuring aya di pangumbaraan karasa pisan eueuhna teh. Najan biheung teuing manehna mah teu mikir-mikir acan ka kuring teh tapi hate teu bisa dipungkir pikir ngait ti kamari teu beunang dipapalerekeun. Komo upama geus inget basa kuring ngebetot manehna diajak ka imah batur kuring nu keur dianjangan mah beuki nyang sreng bae kahayang teh hayang tepung deui jeung manehna. Kacipta bae kumaha manehna ku kuring dipaksa sangkan daek ka imah sobat teh dibebedol tina pangdiukanana. Najan semu nu sungkan sabab era cenah ku batur nu harita keur ngariung di imah sobat teh tapi manehna nurut. Manehna daek nuturkeun bijil ti imah tuluy parendeng ngajugjug imah sobat nu keur dianjangan. Upama ingat ka zaman harita beuki karasa bae bedana antara bareto jeung ayeuna teh. Da memeh eta kajadian teh sering padahal mah kuring lempang parendeng jeung manehna teh meh unggal poe. Tapi harita mah kuring teu ngarasana naon, teu ngarasa bagja teu rugi da bubuhan lempang jeung sobat. Tapi kiwari sanggeus kuring yakin yen sanyana mah kuring teh micinta manehna karasa pisan bagja bisa lempang parendeng jeung manehna teh. Kacida bagjana bisa cacarita di jalan jeung jalma nu dipicinta da biasana mah boro-boro cacarita tepung di jalan oge beungeut teh asa ka mana boa. Kacipta bae kumaha manehna nganggap ka kuring mimitina tetela yen manehna teh nganggap kuring sobatna kawas kuring oge nganggap kitu keur basa mimiti mah. Kacipta bae kumaha ku kuring karasa pisan bedana anggapanana ka kuring sanggeus kuring micinta manehna. Yen upama manehna teu males cinta tangtu mangsedihkeun kuring nu kapaksa teu dilayanan sabab hatena geus ngait ka anu lian. Ngan untungna teh keur kuring manehna can kungsi kenal ucap yen geus katalian ku nu lian kawas kuring bae kitu namah da kuring oge can kungsi kenal ucap ka manehna nyebutkeun yen kuring micinta manehna. Sagala cinta ku kuring dikemu ku sorangan lain urusan lian. Sarta anu teu disangka-sangka teh manehna nyuratan kuring di pangumbaraan ieu hal nu istimewa keur kuring mah. Da manehna teh mangrupa wanita nu munggaran nyuratan ka kuring manehna nu ayeuna dipicinta. Nah nya kitu manehna teh ngalayanan. Najan manehna geus nyuratan oge malah tepi kadua kali kuring teu bisa nangtukeun manehna micinta atawa henteu. Da dina surat teh teu nyabit-nyabit soal eta soal kuring jeung manehna nu tara tepi kakedalkeun upama kuring keur parang panggih jeung manehna.
Soal nu cukup dikemu ku sorangan upamanya tada teuing gumbirana dasasat hirup aya pananggehan aya gesan pakumaha upama kuring manggih kararepat lain kolot jeung duduluran pikeun kuring mah gesan pakumaha teh tapi jalma nu dipicinta iwal kolot jeung duduluran sing saha nu ku kuring bisa dianggap gesan pakumaha gesan menta bongbolongan di mana kuring menang kararepat tangtu nya manehna nu ku kuring kapeto kuring geus janji geus pasini yen di mana aya deui libur tinang tu kuring mulang nganjang ka manehna ngan hanjakal kuring can bisa nohonan janji can nyekel papagon kasinatriaan kuring masih sok lancalinci keneh kana janji sorangan janji ka diri sorangan komo deui janji ka nulian. Dina waktuna perek kuring teu bisa mulang ieu teh sanyana mah satengah dihaja oge mangrupa janji ka diri sorangan yen kuring moal rek mulang ka lemah asal memeh laksana nu dipimaksud memeh bisa ngahontal nu dipiangan lian ti eta kuring boga maksud sangkan lipur teu inget teuing ka manehna alilila teu paamprok mah malah hayang pisan teu inget deui ka manehna teh lantaran kacangcayaan kuring kana kacinta sorangan nu biheung dilayanan biheung henteu pikeun kuring sakuringeun leuwih hade mawa hate ajur di pangumbaraan upamanya manehna teu ngalayanan mah tinimbang aya di lembur sorangan nawang-wangan kuring geus moal kaduga upamanya kajadian teh kudu nyaksian manehna uap lingkung jeung nulian leuwih hade teu nyaksian sugan manggih anu anyar di pangumbaraan tapi manehna nyuratan nanyakeun naon sababna kuring teu jadi mulang padahal samemehna geus pait janji asak subaya kuring rek nganjang deui ka imahna nepungan kolot-kolotna nu karek wawuh sakali jeung kuring sarta lantaran eta surat kuring jadi ingat deui ka manehna leuwih tinu enggeus-enggeus upama dina mangsa-mangsa nu geus kasorang mah kuring masih asa-asa kana pihasileunana kuring kauntung tipung ka manehna ayeuna mah jadi gede pangharepan ngan lantaran eta surat bae kuring jadi gede pangharepan teh ku surat nu nanyakeun naon sababna kuring teu jadi mulang padahal ti anggalna geus asak subaya. Dina peting-peting endah kaya kieu kuring teu weleh ingat ka manehna pikir ngait teu bisa dipungkir deui ngagedur seuneu pangharepan kuring bakal dilayanan kacipta pisan kumaha pamanggih saurang sobat kuring ngeunaan manehna bisa jadi si sobat teh mikah hayang manehna pangkedal pamujina oge dina pikir harita teh nya peuting eta pisan kuring mimiti mirasa yen kuring micinta manehna teh mimiti namah kuringan katariku bibirna bae henteu kuno lian-liana tapi bubuhan kuring kudu micinta manehna akhirna kuring katariku manehna teh lain ngan ukur bibirna bae tapi ku tingkah lakuna sapari polahna lain lahirna bae tapi kuring micinta tata basana lakuna anu tug tepi ka ayeuna dina peutingan nu endah kieu teu weleh kumacacang dina wang-wangan sumeredet kana hate nya manehna pisan nu ayeuna ku kuring dipicinta nu nanyakeun naon sababna kuring teu jadi mulang nya manehna pisan wanita anu munggaran nyuratan kuring kalawan teu disuratan ti heula ieu mangrupa sabagian tina riwayat kuring nu mangrupa panyimpangan tinu biasa dasasarina mah najan kuring teu heula anu nyuratan tara pisan aya nu kaya ngawalonan malah boa surat ti kuring teh teu dibaca-baca acan jadi manehna teh mangrupa wanita nu munggaran nyuratan ka kuring hal anu munggaran sanggeus kuring meh 18 tahun gelar kadunya. Ingat bae kuring kana janji sorangan nu teu ditedunan teh tepi ka manehna nyuratan kuring nanyakeun naha kuring teu jadi mulang najan ayeuna urang tepungan sakedeung tapi molila urang manggih deui libur urang bisa tepung deui kitu omong kuring ka manehna basa kuring nganjang ka manehna teh poean piisukaneun kuring balik deui ka pangumbaraan manehna teu ngawalon panonna neuteub srangenge nu rek surup bareng jeung surupna pasamuan kuring jeung manehna tapi nah eta teh lantaran manehna micinta kuring atawa lain kuring teu bisa nangtukeun da sorangan oge ngarasa aneh lamun tepi ka aya jalma micinta kuring teh aneh lamun aya nu micinta kuring teh
barang rek jung pisan kuring indit geus nangtung dina lawang ngalieu kalebah manehna karek ngawalon sorana mah tetela lir anu sedih. Nganaha eta teh sedih perbawa hatena atawa sedih ngan milu mangsedihkeun kuring bae nu micinta manehna sedeng manehna teu bisa ngalayanan kuring teu bisa mutuskeun omongna. Tapi ulah cidra libur hareup kudu mulang ka dieu teu perlu ka Jatiwangi tapi ka dieu kuring ngarenjag ngadenge kekacapan kitu teh atuh da teu nyangka pisan manehna rek nyarita kitu nyarita nitah kuring mulang dina libur nu bakal datang nu ayeuna mah geus kaliwat sarta nu penting ka imahna lain ka lembur kuring sorangan. Tapi kuringan bisa unggut sanajan hate teu ngarti kana polahna kapan kuring balik teh penting mah nepungan indung bapa lain ka manehna nu wawuhna jeung kuring can sakumaha lilana. Sarta tetela dina waktuna kuring teu bisa mulang sakumaha nu geus dipasinikeun tapi kalah ka ulin ka lembur sejen nganjang ka budak batur sakelas menang 2 peuting. Nah manehna teh micinta kuring kitu. Ieu pananya teh teu boleh aya dina pikiran ti barang manehna nyarita kitu nitah balik nganjang ka imahna teu kudu mulang ka Jatiwangi balik geusan kuring ngajadi. Upama bae nya manehna micinta kuring tada teuing bungangangna pipikiran teu sarumpeg cangcaya kawas ayeuna di mana kaputusan can datang na diri kuring. Najan manehna geus nyuratan oge kuring can bisa mutuskeun nya henteu bubuhan manehna can ngalaman kedal ucap nu sajalantrahna ka kuring. Dina hate kuring janji yen dina libur nu bakal datang mah kuring kudu maksakeun mulang dah ongko hate geus teu kaampeuh hayang tepung jeung manehna wanita nu munggaran nyuratan kuring di pangumbaraan. Kuring kudu mulang geusan netelakeun kaayaan nu sabenerna geusan ngedalkeun isi hate kuring nu sabenerna geusan ngaluarkeun sakabeh rasa kacinta ka manehna nu tepi ka poe ieu ngan dikemu ku sorangan bae tepi ka karasa sungut geus ngutruk ku pikecapeun nu meded teu manggih jalan bijil. Sarta dina peuting-peuting nu endah kieu pikir teu boleh ngait ka manehna jalma nu ayeuna dipicinta kuring mika hayang libur nu bakal datang geura cunduk tepi ka kuring bisa balik patepung deui jeung manehna nu geus lawas ditinggalkeun nu teu weleh aya dina panyileukan. Karasa pisan kendorna poe baganti karasa pisan nyerelekna waktu leuwih kendor manan lumakuna Arjuna balik ti walungan. Karasa pisan bedana jeung rarasaan ari keur ulangan atawa keur ujian di mana waktu teh na pangrasa nyebrut laju ngadudud leuwih kebat manan kocepatna kilat leuwih seput manan Sputnik nu dibaledogkeun ku Rusia ka Jomantara. Karasa poe Aplen baganti karasa poe kebat ngolepat poe nu ngan eta-etana ngan dina kaayaan batin nu beda. Poe nu Aplen baganti geura datang libur nu bakal kasorang sangkan kuring bisa tepung jeung manehna nu dipicinta najan ngan ukur pikeun pateuteup teu bisa cacarita da keur kuring mah nu penting teh pateuteuupna tepi ka poe ieu mah. Nah poe teh teu dibagilirkeun bae keur ulangan karasa Aplen ari keur gandrung ka manehna ngolepat tanding kilat. Dina peuting-peuting nu endah kieu pikir teu boleh ngait ka manehna wanita nu munggaran nyuratan kuring di pangumbaraan wanita nu kudu dianjangan ari kuring mulang ka balik geusan kuring ngajadi sangkan bisa ngudulkeun eusi hate nu geus medad sapokeun dina sungut nu geus ngutruk saban ngan dikemu ku sorangan bae. Tapi poe kacida pisan kendorna. Tamat cenah ieu pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.